Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Triani Nuraini kelas 12 MIPA 2. Di dieu abdi bade macakeun sajak anu judulna Jante Arkidam karya Ajip Rosidi. Jante Arkidam karya Ajip Rosidi. Panona beureum siki saga, leungeunna seukeut lalancip gobang. Niplasan badan palepah gedang, Arkidam Jante Arkidam. Di pangaduan di kalangan ronggeng, ngan hiji jagoan, Arkidam Jante Arkidam. Tipeting angkeb kumendung, Jante Raja Alam Petang. Matek aji panarawangan, manjing kaliang sosoroting sinar. Jaruji besi pak gade milang kuramona. Tipeting ngagalingging wangi, Jante Raja Dina Tayuban. Ngagak-gak seri ngibingan ronggeng. Mantri polisi ngalil ka dieu, bantingkeun dadu, bantingkeun kartu. Wadana ulah nundutan di dinya, urang ngibing jeung kola Jante Arkidam. Silih tetep wadana jeung mantri polisi, Jante Arkidam ngabongkar panggade peuting tadi, ayeuna makalangan dinu Tayuban. Nya kaula Jante Arkidam sing saha nu wani maju, rek ditigas leungeun kaula lalancip pedang, ngahep-hep sapanglajoan, neuteup ka Jante nu matana ngembang werang. Kunaon neuteup ka kula, teruskeun ngibing, peuting nyerelek beak. Rame deui kalangan, rame deui pangaduan, Jante masih ngibing ngalempang salendang. Nusuk arak sloki kasalapan rikul. Waktu beurang datang, Jante ngagoler, diburu ku mantri polisi. Jante Arkidam nusa kambangan. Ngagisik hayang sidik, Jante mencong mantri polisi. Ki mantri, tindakan Andika lelewe bikang, ngaborgol jalma keur tibra. Arkidam ditalikung leungeun dua, sorot matana ngentab seuneuan. Samemeh beak poe kahiji, Jante minggat nitih cahya kaluar ti panjara. Samemeh cunduk peuting kahiji, mantri polisi nyungsep di dasar walungan. Teu nyawaan. Saha nu jago nuntut bela, datang mun kaula nyaring. Mung sakitu anu ku abdi dipikahatur, kirang langkungna nuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.